keluarga supaya nu jarah gampang. Wala yujlasu jeung ulah didiukan naon alal qabri kuburan. Teraskeun wala ba'sa jeung teu naon-naon bil bukai kalawan ceurik alal mayiti ka mayit. Aya juju tegasna meunang naon al bukau ceurik jeung ceurikan alaihi ka itu mayit qoblal mauti dina samemeh maot wa ba'dahu jeung dina sabadana maot. Wa tarkuhu jeung ari tinggalna itu buka aula eta leuwih utama. Wa yakunu jeung bukti naon al bukau jeung ceurikanana alaika mayit min goiri nauhin kalawan henteu jejeritan aerob insautin tegasna narikeun sora bin nadbi sarta sasambat. Wala saku saubin jeung ulah nyoehan baju. Wapi ba'di nusai jeung eta tetep dina sapalih pirang-pirang salinan matan ari lapad jaibun badala saubin tegasna gaganti lapad saub. Wal jaibu jeung ari jaib tukul komisi eta kerah baju gamis. Teu naon-naon jeung ceurikan mayit rek memeh maotna mayit atawa sabada maotna mayit ngan alusna mah ulah ceurik ngan dina ceurikna oge ulah narikeun kana sora komo bari sasambat mah komo deui bari nyoekan baju atawa narik-narik kana samleh baju ulah. Teu naon ceurik mah asal ulah bari sasambat atawa jejeritan atawa nyoekan baju. Tingali jajaran 2 halaman 258 qauluhu wala syakku saubin bahwa makaritu syakku saubin haramun eta haram. Laisa jeung lain ieu syakku saubin riddatun eta murtad illa inistahala kajaba lamun nyupri halal jalma hu kana itu saku saub. Wa misluhu jeung eta tetep pantarna ieu saku saub latmul hududi ari nyabokan pipi. Wa darbus suduri jeung neungeulan dada. Diulah nepikeun ka kitu-kitu teuing. Kahanapna sajajar qala ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lain minna eta tetep ti golongan kami sahaman jalma doroba anu neungeulan man al hududa kana pirang-pirang pipi wasaqal juyubi jeung nyoekan wasaqo jeung nyoekan man al juyuba kana pirang-pirang baju wadaa jeung ngagero man bida wal jahiliyati kalawan gerona panggerona bangsa jahiliyah. Terus tasair aya idamuta 4 jajar kahanap. Wajibu jeung wajib naon aya staida yen persiapan jalma lil maut pikeun maut bitaubatin ku cara tobat bi ayu badiro ku sapertieun gagancangan jalma ilaiha kana itu tobat. Punten bi ayyubadira ku sapertieun gagancangan ilaiha kana itu tobat saha al asi jalma nu maksiat li alla yabja'a karena supaya yen henteu datang ngagetkeun hu ka jalma naon al mautu maut al mupawitu anu ngalepotkeun laha kana itu tobat. Wa yahrumu jeung haram naon naklul mayiti minahkeun mayit qopla dapnihi dina samemeh dikuburna mayit min mahali mautihi tina tempat mautna mayit ila mahalin kana tempat abada anu jauh anu leuwih jauh min makbarati mahali mautihi tina pakuburan tempat mautna mayit liud pana karna rek dikubur ieu mayit pihi dina itu mahal abad.
illa ayakuna kajabayan bukti itu mahali mawatihi bikur bimakata eta tetap deketan Mekah wal Madinah jeung atawa Madinah awi Baitul Muqaddas atawa Baitul Muqaddas bikur bi qabri solihin atawa di deketan pakuburan jalma anu soleh kal Imam Syafi'i wa nahwihi. Wa yuja jeung ditakjiahan teh disabar-sabar saha ahluhu ahlina mayit keluarga mayit ay ahlul mayiti tegasna keluarga mayit sogiruhum tegasna anu laleutikna itu ahlul mayit wa kabiruhum jeung anu dewasa atawa kolotna itu ahlul mayit zakaruhum lalakina itu ahlul mayit wa unsahum jeung pirang-pirang awewena itu ahlul mayit illa sabatu kajaba awewe ngora budak parawan palayu aji maka ulah takjiah ha ka itu sabah saha ila maharimah saha illa maharimuha kajaba pirang-pirang mahramna itu sabah wa tajiyatu jeung ari tajiyah sunnatun eta sunnah qabla dafni dina samemeh dikubur wa ba'dahu jeung dina sabadana itu dafnu ila salasati ayamin nepi ka 3 pirang-pirang poe mimba didafnihi tina sabada nguburna itu mayit ingkana lamun bukti saha al muji jalma anu takjiahna wal muja jeung anu ditakjiahanana hadiroini eta anu hadir duanana paingkana maka lamun bukti saha aduhuma salah sahijina itu muji jeung muja goiban eta anu eueuh imtadat tah narima panjang naon atajiyatu waktu tajiyah ila hudurihi nepi ka hadirna itu goib wa tajiyatu jeung ari tajiyah lugotan ceuk lugot atas liatu eta nitah sabar liman ka jalma usiba anu dimusibatan ieu man biman ku jalma ya iju anu takjiah ieu man alaihi kaitu man usiba wasar'an jeung ari takjiah ceuk sara al amru eta marentah bisobri kana sobar wal hasu jeung ngagegerehan alaihi kana itu sobru biwadil ajri kalawan ngajanjikeun ganjaran wa du'a'u jeung ngaduakeun lil mayiti ka mayit bil magfirati ku panghampura walil musobi jeung ka anu dimusibatan bi khairin ku bijabril musibati ku gagantina musibah sunat takjiah jadi di mana-mana aya nu maot sunah urang takjiah ka keluargana mayit kecuali parawan nu maotna maka eta mah ulah takjiah kecuali ku mahramna contoh umpamana di lemur urang aya budak parawan maot takkeun bae nu sajana mah teu kudu takjiah keluargana we mahram-mahramna nu takjiah kitu soteh lamun urangna aya di lemur kumaha lamun urangna keur eueuh di lemur contoh siga kieu urang teh keur nyaba umpamana 10 poe ari pek pas ini ti lemur aya nu maot sanajan geus 10 poe anger we keur urang teh sunat takjiah gitu. Ari ngaran takjiah teh ceuk lugot mah at-tasliyah nitah sabar ka jelema anu dibere musibah. Jadi urang datang ke keluarga mayit tuluy
ngabejakeun sing sabar. Keun bae salaki maot mah da eta mah geus takdir ti Allah. Engke mah geus beak idah teangan deui we lalaki anu sejen. Tinggal kitu nyabar-nyabar lah. Keun bae pamajikan maneh mah geus maot ge untung lin pan maneh teh hayang nyandung ti baheula, tinggal ayeuna we laksanakeun. Siga kitulah nyabar-nyabar. Montong kita. Tinggal dina qauluhu wa yu'za ahluhu. Nudban tegasna sunnah karena sunnah. Lihobarin karena hadis ma min muslimin teu aya ti jalma Islam yu'ji anu takjiah ieu muslim ahohu kadulurna muslim min musibatin tina hiji musibah ila kasa kajaba makean hu ka muslim sa'ala Gusti Allah min hulalil karamati tina pirang-pirang papaes atau perhiasan kamuliaan. Tuluy kahanap qauluhu ila salasati ayam wa tastamiru jeung narima tumrus non atajiyatu tajiyah ila akhiri salasati ayamin nepi ka akhir tilu pirang-pirang poe takriban kalawan kurang leuwihna. Palaya duru maka teu madarat naon ziyadatu ba di yaumin. Tambah nambahan sawarehna poe wa tukrahu jeung dimakruhkeun itu takjiyah ba'daha dina sabadana itu salasa ayam. Idil gordu karena ari tujuan min hatina takjiyah taskinu qalbil musobi eta nenangkeun hate jalma anu dimusibahan wal golibu jeung ari galibna sukunuhu eta tangtremna itu qalbu piha dina itu salasata ayam luhureunana. Fala yujaddidu maka ulah nganyar-nganyar jalma hujunnahu kana kasedihna itu qalbul musobi. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon takarruruha bulak balikna tajiyah unggal poe hantam we tajiyah pisalasi dina tilu poe liannaha karna saestuna itu takjiyah tajaddudul hujni eta nganyar-nganyar kana kasedih. Tuluy kahanap qaulu imtadat atajiyatu ila hudurihi aya wa tastamiru jeung narima tumerus itu takjiyah aya daun deui ila salasati ayamin nepi ka tilu pirang-pirang poe min hudurihi tina hadirna itu gaib. Wa misluhu jeung eta tetep pantarna itu gaib syifaul maridi ari cageurna jalma nu gering wa khulusil mahbusi jeung bebasna jalma anu dibui. Payastamiru maka tumerus itu tajiyah bada kulin dina sabada saban-saban sahiji min huma tina itu syifaul marid wa khulusil mahbus ila salasati ayamin nepi ka tilu pirang-pirang poe. Sarah panghanapna pisan qauluhu syar'an atpun ala lugatin wa tubira bima dakarahu syar'an. Bima dina perkara dakara nutur hu kana ma syar'an cek syara naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Dakaro anu nutur hukana ma syar'an cek syara naon arba'atu asya. Jadi cek syara mah takjiyah teh aya opat. Hiji al awwalur nu kahijina al amru eta marentah bisobri kana sobar. Wasani jeung anu kadua al hasu eta ngagegerehan alaihi kana itu sobar. Biwa'dil ajri kalawan ngajanjikeun ganjaran. Nu katilu wasalisu nu katiluna adu'a itu ngaduakeun lil mayyit ka mayit bil magfirati kalawan pangampura. Wa rabi'u jeung anu kaopatna adu'a eta ngaduakeun lil musobi
kajalma anu dimusibahan bijabril musibati kalawan gaganti na musibah. Wahia jeung ari ieu arba'ah la tadharu eta teu dohir ieu arba'ah illa fi ta'jiyatil muslimi kajaba dina ta'jiyah ka jalma Islam bil muslimi kalawan jalma Islam deui. Payuqalu maka dicaritakeun piha dina itu ta'jiyah naon lapad a'damallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika wa jabara musibataka au ahlapa alaika wa nahu dalika. Jadi takjiah teh baca ieu ya, a'dama muga ngagungkeun ngaageungkeun saha Allah Gusti Allah ajroka kana ganjaran anjeun lamun awewe nu maotna ajroki wa ahsana jeung muga ngaluskeun Allah azaaka kana babales anjeun wa ghafara jeung muga ngahampura Allah limayyitika kana mayit anjeun wa jabara jeung muga ngaganti Allah musibataka kana musibah anjeun atawa ganti jabaro ku lapad au ahlapa atawa muga ngagantian Allah alaika ka anjeun. Wala yudpanu jeung teu meunang dikubur saisnani dua mayit fi qabrin dina kuburan wahidin anu sahiji ila lihajatin karna aya kabutuh kadoikil ardi saperti rupekna tanah wa kasratil mauta jeung lobana anu maraot. Haram hukumna ngubur dua mayit dina hiji kuburan dihijikeun lain bisi pasea ngan pokona mah ulah we. Mayitna marek mayit sajinis lalaki pada lalaki atawa beda jinis awewe lalaki dikuburkeun dina hiji liang. Kajaba lamun madarat sapertikeun eueuh deui tanah jang ngubur tawa saperti lobana anu maraot eta mah teu nanaon eta mah. Saliang aya dua mayit teu nanaon lamun aya madarat mah. Terakhir buka halaman 260 jajaran katilu tiluhur aya wa'lam kudu apal anjeun ana dhammatal qabri kana saestuna ngagencetna kuburan. Arti asal mah nangkep domah. Amatun eta umum likuli mayitin kasaban-saban mayit. Wa in lam yakun jeung najan teu bukti tukulun mukallafan eta jalma nu kataklif. Walam yusalim jeung teu salamet minhu tina itu domatul qabri illal anbiya'u kajaba para nabi wa Fatimatu binti Asadin jeung Fatimah binti Asad li anna nabiyya karna saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tamarrogo eta gulang-guling Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabriha dina kuburan ana itu Fatimah binti Asad. Waman jeung ari sajalma yaqra'u eta nu maca man fi maradihi dina keur geuringna man alladzi anu yamutu anu maot man fi dina itu alladzi kana lapad qul huwallahu ahad. Maaf salah. Waman jeung jalma yaqra'u anu maca man fi maradihi dina keur geuringna man alladzi anu yamutu anu maot man fihi dina itu alladzi kana lapad qul huwallahu ahad. Jadi tilu jelema anu tilu jalma anu moal digencet ku kuburan. Hiji para nabi, dua Fatimah binti Asad, tilu jelema anu keur geuringna maca qul huwallahu ahad. Wallahu a'lam.